Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa awliya'i waswalihin wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabina wa ususun laru syabul qadi ajilani wa ususun laruhi bapak ibad badr zaman binaki jamil wa ususun laruhi musanniful kitab sulamut taufik al-alim al-fadl al-waru al-kamishen Syekh Muhammad Nawawi nafa'allahu bihi amin wa usulim wa purim wa silsilatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ramajengkeun kana ngalogat kitab Sulamat Topek halaman 43 anu aya kitabna urang samikeun logatanana upami abdi salah mangga ulang rareskeun dina komentar urang belajar sasarengan wae ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslan maca kuring kana ieu pasal takdiruhu ra'aitu paslan. Paslun ari teh hiji pasal takdiruhu huwa paslun. Yajibu wajib naon saumu syahri Ramadana puasa dina bulan Ramadan. Puasa dina bulan Ramadan puasa Ramadannya selamat hari raya Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim waj'alna Allahu minal aidin wa faidin wa makbulin kullu amin wa antum bi khair. Hapunten kasadayana bila bisir kalepatan. Jadi ya bade mertelakeun bulan Ramadan puasa dina bulan Ramadan tapi Ramadan tos kalangkungnya babna nembe dugi ka pasluna ayeuna. Yajib wajib naon saumu syahri Ramadana puasa dina bulan Ramadan wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma anu Islam mukalafin tur mukalaf kataklif. Jadi naon kataklif teh? Hiji hideng dua boga akal anu katiluna geus baleg. Lamun budak keneh henteu wajib puasa sok sanajan Islam karena can mukalaf can hideng atawa jelema gelo henteu boga akal henteu wajib puasa atawa naon teh hideng boga akal jeung baleg. Tah lamun sanajan geus baleg tapi can hideng berarti ada can mukalaf teh hideng mah tuh. Berarti wajib puasa teh pikeun jalma Islam anu mukalaf hideng boga akal jeung baleg. Walayasihu jeung teu sah ieu puasa min haidin ti jalma nu haid wa nipasin jeung ti jalma nipas. Jalma nu haid puasa henteu sah puasana atawa jalma nu nipas geus ngajuru nipas teh kaluar getih biasana saela 40 hari teh galib-galibna puasa manehna henteu sah puasana. Wajibu jeung wajib alaihim maka jalma ieu ka jalma nu haid jeung anu nipas naon kodo wajib kodo henteu wajib puasa ayeuna wajibna dikodoan. Wa yajuju jeung meunang naon alfitru buka puasa limusafirin pikeun jalma nu keur nyanyabaan meunang jalma nu nyanyabaan buka puasa meunang. Sapari kosrin kalawan nyanyabaan sakosoreun salat. Jadi nyanyabaan teh anu jauh. Aya zaman dahulu kala mah nyanyabaan teh naik onta perjalanan jauh teh capek gitu tah. Jadi meunang buka puasa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Wain lam yasuko jeung sok sanajan teu aya masakat alahi ka ieu si musafir. Naon saumun puasa walam yasuko jeung sok sanajan teu ngamasakatkeun ieu puasa alahi ka si jalma naon saumun puasa. Jadi sok sanajan teu berat gitu. Teu
sanajan puasa ge kuat sih sebenarnya mah, tapi mun buka teu nanaon. Tah gitu. Maksudna teh masakan teh henteu kan teh kaberat, henteu kaberatan. Menang wae buka ka jaman nyoban wah. Tapi wajib kodo ya teh dibahas harapnya. Wah jeung menang buka 5 ridin pikeun jalma nu gering. Wah hamilin jeung jalma anu hamil, wah murdiatin jeung jalma anu nyusuan. Ya suku anu ngamasakatkeun ieu puasa alaihim kaya anu kabeh. Masakotan kalawan masakat latah tamilu anu ngawengku ya masakat alfitro kana buka. Tah. Jadi pikeun jalma anu hamil, anu nyusuan jeung anu gering jeung anu nyanyaban mah menang puasa, menang batal puasa. Wajibu jeung wajib, tapi wajib alaihim ka ieu anu kabeh. Naon alqodo ngodoan. Wajibu jeung wajib, naon atabitu metingkeun wa ta'inu jeung nangtukeun piniati dina niat puasa likul yaumin pikeun saban-saban poe. Mata unggal malam teh sok aya niat puasa na wae tu Sauma godin ada fardhu syahri ramadhani hadisanati imanan wa tisaban fardhu lillahi ta'ala. Aya nyebut ramadhana, nyebut ramadhani mana wae ge tiasa. Lamun ramadhani berarti eta idopat. Jadi mudop ilaih kan dina asal mah lapan ramadhana teh isim ghair munsharif. Isim anu henteu narima kata tasrif. Di mana isim ghair munsharif hukumna mabni patah ramadhana. Lamun mah dibaca Ramadona min Ramadona wae jadi jar majrur ge min lapan Ramadona kali itu min Ramadona henteu min Ramadoni. Tapi di mana-mana isim ghair munsharif kaasupan alif lam atawa jadi mudhof lain jadi mudhof ilaih jadi mudhofna eta kudu dibaca JR gitu. Aya alif laman mah atawa jadi mudhof tarkibana teh lain jadi mudhof ilaih jadi mudhofna wajib dibaca JR cek na alfiah mah. Jadi menang Ramadona menang Ramadhani. Mana wae lah nu penting niatna di nu hate bener niat abdi puasa poe esuk ngalakonan parduna bulan Ramadan tahun ieu iman tun hilas fardu karena Allah taala eta niatna di nu hate anu wajibna mah ngucapkeun dina mulut mah sunat. Mana tadi teh taya wajeng wajib naon al imsaku nahan anil jima'i tina jima wal istimna'i jeung ngaja ngaluarkeun cai mani wal istisqaati jeung ngahaja utah. Wajeng wajib ngeker atawa nahan anir riddati tina murtad wa andukhuli ainin jeung tina asupna hiji ain jawaban kana bong-bolongan illa rayaqahu kecuali ciduhna itu si jalma. Al khaliso anu murni ieu roek atau hirotur anu suci ieu roek min ma'danihi tina tempat sumberna ieu ciduh. Wajeng wajib ngaker walaya junna jeung teu gelo ieu si jalma walau sok sanajan bukti gelona lahdotan eta sakedeung walau kanat lahdotan takdiruhu walayu ma'alaihi jeung teu meunang sakalor kaya si jalma kulal yaumi dina sakabehna poe lamun magelo sakedeung sajam atawa samenit batal puasana atawa sakalor batal puasana. Walayasiu jeung teu sanaon shaumul aidaini puasa dina 2 poe lebaran. Puasa dina lebaran Idul Fitri jeung lebaran Idul Adha puasa teu sah puasana. Wa iya mutasyriki jeung puasa dina pirang-pirang poe antasrek 11, 12, 13 Zulhijjah. Poe antasrek teu sah puasana. Wa kadza jeung sapertinya kitu deui teu sah puasa nisful akhiri hari setengahna anu akhir min Saban tetep tina bulan Saban. Jadi puasa dina setengahna bulan Saban, setengahna anu akhir di bulan Saban teu sah puasa. Mana tengahna urang tingali wa kadar nisfu akhir min Saban ali qauli karena dawan Kanjeng Nabi Muhammad SAW idang tasopa di mana-mana setengah naon Saban bulan Saban para siama mangkan teu aya puasa hatta yakunu sehingga bukti naon Ramadana bulan Ramadan rawahu Tirmidzi. Jadi
Nisfu akhir min Saban teh setengah bulan samemeh bulan puasa teh teu sapuasa sehingga datang bulan Ramadan rawahu Tirmidzi gitu. Eta tina tengah nanya wa kada nisful akhiri min Syabana wa yauma jeung teu sapuasa yauma syaki dina poean mangmang ila yas lihat di mana-mana tepung hukana ieu saum bima kala perkara qoblau dina samemehna ieu yaumus syaki. Jadi teu sapuasa dina poean mangmang teh dina poean tanggal 30 bulan Saban, akhir bulan Saban ieu teh tanggal 30 teh geus asup tanggal 1 apa acan mangmang gitu tah ibarat itu pancan aya hilal jiga berita rame TV kieu di mana-mana. Aya berita sah ayeuna puasa ye tanggal 1 asup ya bulan euna teh isukan teh puasa gitu. Bari itu kan media gitu. Jadi masih mangmang itu geus tanggal 1 apakah geus asup bulan Saban apa acan. Jadi tanggal 30 mah poean mangmang, tanggal 30 bulan Saban mah poean mangmang. Jadi langsung we tanggal 1 Ramadana isukna we langsung puasa gitu. Jadi poean mangmang tanggal 30 teu meunang puasa. Gitu. Bima qablahu likodoin atawa ngodoan au nadrin atawa nadar au wirdin atawa wiridan atau kebiasaan puasa wiridan. Waman jeung arisaning jamana absada eta anu ngaruksak ieu si jalma atawa anu batal ieu si jalma sauma yaumin kana puasana hiji poe min Ramadan anu tetep tina bulan Ramadan wala ruhsatan bari teu aya ruhsah teu aya karinganan lahu ka si jalma pipitrihi dina bukana si jalma bukana teh biji main ku sabab jima palaihi mangka tetep wajib ka si jalma al ismu ari dosa gede wa qodoi jeung wajib kodo pauron dina pada harita ki wa kiparatu dihari jeung wajib kiparat dihar. Jadi jalma anu batal puasa teu aya ruhsah batal nanti ku sabab jima wajib kodo jeung dosa gede jeung wajib kiparat dihar. Non kiparat dihar teh mere kadaharan ka 60 jalma anu fakir miskin kalawan samud. Tah hiji mun teu sanggup puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Lamun teu sanggup puasa 2 bulan tuluy-tuluy tadi mereka daharan ka 60 jalma fakir miskin. Lamun teu sanggup mereka daharan nya ngamerdekakeun abid gitu. Eta kiparat dihar, kiparat anu gede. Paslun wallahu alam bisawab.